Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang muji syukur kanu Maha Geupuur, muja kanu Maha Kuasa, pangeran urang sadayana, Allah Subhanahu wa taala. Rena urang sadaya tiasa patepung langkung panapora jongkok dina ieu cara. Shalawat miwah salam kasarangakeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasalagakeun ka para sahabatna, ka kaluargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Anu dipikahormat ibu atau bapak guru sareng rancangan sadaya. Simkuring mayang dinten ayeuna bade ngadugikeun biantara anu jejerna bahaya rokok pikeun rumaja. Hadirin sadaya anu dipikahormat, manusia zaman ayeuna tangtu apal kana rokok. Rokok kacida bahaya sarta ngarusak kasehatan. Rokok oge ngalantarakeun nepi jadi candu, ngarusak paru-paru, nu intina mah ngarusak awak. Rokok teh bisa ngalantarakeun kanker nepi ka tala dunia. Tah ieu nu jadi musuh para rumaja. Rumaja hiwari mah make rokok teh sakedar gaya hungkul, jeung ngarenehkeun kiwara mah make rokok teh sakedar gaya hungkul. Bari maranehna teu sadar kana naon bahayana. Tina buku, majalah, koran, atawa internet, urang bisa apal kumaha parahna jalma kacanduan rokok. Sedangkan jalma nu kacanduan rokok teh hese sadarna ku kituna, tong hayang nganyobaan rokok sabab geus jelas ngarusak kahirupan. Hadirin hormatan simkuring, ayeuna mah ngaleupekeun ngora keneh. Mending diajar sing balik, nepi elmu jeung suhud ibadah. Rupi sakitu anu dipikahatur. Hapunten bila aya basa nu pasalila kirang teu tatiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.